Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Tia Hairani ti 12 IPA 3. Di dieu abdi bade ngadamel es campur. Pakakas jeung bahan nu diperlukeun nyaeta melon, danas, buah naga, jeli, susu, jeung cai gula. Cara midamel es campur nyaeta kahiji, pesek kulit buah naga, sanggeus eta potong kotak-kotak. Kaliwat asupkeun ka wadah. Teras, pesek kulit melon jeung potong melon nu geus dipesek kotak-kotak, asupkeun ka jero wadah. Potong buah danas, saterusna asupkeun ka jero wadah. Candak jeli, teras potong dadu. Sanggeus sadaya buah rengse dipotong sarta diasupkeun ka wadah, candak cai gula kaliwat tuangkeun luyu selera. Saenggeus eta asupkeun susu luyu selera. Pamungkas, ngasupkeun es batu supados langkung raos. Sesah pisan nolak samangkok es campur anu gaduh rasa amis legit. Sensasi tiis seger anu ditawarkeun es campur, midamel inuman ieu angger eksis sarta tak lekang kuanci. Rasana raos, amis, legit, sarta seger dituang wanci siang dinten. Hayu urang damel es campur. Sakitu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.